sakali deui Alhamdulillah ayi tos beberes mah ece di karaton ai nama ece teh nyase. Laras eta jong-jong tos segala beres mah. Ai ge santai santuy kieu mah meureun ece bisa update status. Aduh eta Bisa video callan deui jeung si Bebeb. beres Nya nyen status deui nya ayi. semuhun. Da jelema ayeuna mah geuning nya ayi sagala rupa teh dijieun status. Laras eta Keur di mana rek ka mana keur kumaha teh dijieun status jelema ayeuna mah. marukan teh. Lamun teu nyieun status sapoe teh kali gata awakna teh ayi. Ateul jiga teh. Jelema ayeuna mah renyem lamun teu nyieun status teh. Heeh. Da rek kumaha ayeuna mah keur di mana rek keur kumaha teh dijieun status. Ya, Nya semuhun. dahar sameme dahar jepret dipoto heula upload kana status. Oh, Loba kulobana puguh ning teu gablegna naon sarua hayang dipikarunya. ya eta Nya cekrek upload cekrek upload jelema ayeuna namanya ayi tong boro nu kitu rek ka WC rek ngising dijieun status wah banyak aja. maka jeung OTW ngaheujeun di jero teh dijieun status deui Naon cenah? eueuh meuni keras ya Susah putus. jelema ayinya ayeuna geus rupa-rupa di dunya nya ayi Mohon teh. beda karasa beda-beda da jelema mana beda meureun ayinya Laras. Omat we ece mah lamun ngadama status TKDW ka ibu-ibu bapak-bapak ece ade-ade di dieu ayeuna status mah teu nanaon da eta mah hak ngan KDW da ayeuna mah ya undang-undang ITE Semuhun. ngadama status teh ulah anu bakal ngabahayakeun boh ka diri pribadi boh ka diri batur Laras. ulah rasis ulah sara ngomong kana masalah agama mah kade sing tarapti nyai Semuhun. sabab tina jari-jari bisa berujung jeruji Marukan eta. mata kade ece mah nitip cing sigar tengah we cing wijaksana ngadama status teh nepi ka serieun anu ngajak kana kahadean ulah provokasi ka itu nanya aji ulah nepi ka nyeun status teh komo pasea jeung salaki dijieun status Era nya hayang dibaca ku batur atuh batur teh apaleun keur pasea hayang dikepoan ku batur salaki beger dijieun status nya hayang panggih jeung mantan si goblok jangan jadi nyana teh hayang modaran ka mantan lain inget ka mantan hayang modaran mantan ayi jelema ayeuna namanya ayi kade ibu aibna salaki rahasiahna pamajikan pon kitu deui aibna pamajikan rahasiahna salaki ulah nepi ka ucah Aceh sabab naon eta teh sarua jeung nemongkeun kabodohan diri semuhun. nemongkeun kalemahan diri urang nyeun status kitu teh ayi nya Laras eta teh. ngaboretekeun liang tai sorangan teh ayi Semuhun. kade ece mah ieu mereka umajak we mah kitu sanes ngabejaan bulu tuur Ya ulan urang tarapti. jelema ayeuna mah dah dek teh kitu kumaha jelema ayeuna mah sok udang sare ngoprek HP Wah laras. meme sare ngoprek HP Katawakan HP. komo keur hirup mah wah dioprek we terus
kadang-kadang anak pamajikan diantep salaki diantep HP we dioprek Cul masak nih. kade dina HP teh teh urusan sajadah nepi ka urusan haram jadah aya dina HP mah Komplit atuh. nu mata kedah bijaksana ulah nepi ka urang naon teh ka linih atawa ka jajah ku ieu teknologi nyai Semuhun. salaki gering keur ngajoprak dina kasur keur ngagoler lain buru-buru dibawa ka puskesmas Doh. salaki gering teh jepret dipoto Lain-lain. ditulisan di handapna Naon? kasihannya suamiku muntaber Aduh. Lain ubaran mah nya eta. GWS ya sayang Deh. Naon GWS teh? geura wapat sia teh Nya atuh eta modar eta. tuh nya lain buru-buru dibawa ieu mah nganu dipoto heula ka salaki bebeja bapak mama bade bobot di payunnya mangga cek salakina teh bus ka kamar manya sare simutna hurung Aduh. aya simut ngagurubuk nguk-nguk cenah tuh kade nu mata kade ieu mah nya teh ece nya nya ieu alhamdulillah ayeuna mah ece teh ieu Kumaha ceuk? diangkat harkat derajat ece salaku kaum wanita ayeuna mah Bagja. nya bagja bari nu sugema Beres. nya ayeuna mah katingali meureun awak ece teh anu mah lingsig montok ayeuna mah awak ece teh nya ai baheula mah awak ece teh henteu kieu atuh ai Nah kumaha baheula? baheula mah awak ece teh begang katungir-tungirna lamun ngaheueuh hidung hurik lamun ngaliwat ka dieu teh ka Jatinunggal teh wah lalaki teh boro-boro anu ngareret Nya eta. ngadol maricin beungeut teh kitu tah da pedah ece meureun kieu bebeungetanana nya baricin karaceuwis Kumaha? tuh cenah si rorongkong hirup ngaliwat kitu ka ece pedah begang meureun tapi ayeuna mah wah lamun ece ngaliwat ka Jatinunggal teh wah tukang ojek teh cing salarwit atuh ayi Aneh. nya mah kejang wip wiu Wah. ka mana bebeb ka ece teh Kamana non? ka mana nong cenah ka mana ayang aya deui nu nyebut naon cing ka mana bunda cenah Nyeblak atuh eta mah. disebut bunda mah ece mah anjir bekal yang irung teh ayi tah Nyeredet atuh. nya hayang nyawer nya di Jati Gede we ece lamun ayeuna mah ngaliwat lauk sapu teh nutur-nutur Ah kunaon atuh eta mah jeung lauk. nya marokana lukut mun ece Edah manis meureun eta mah. nya ieu alhamdulillah heuda baheula mah ece teh goreng nasi atuh da ieu Goreng nasib kumaha ieu teh? heh Goreng nasib kumaha? ah ieu mah ece mah rek curhat we aing nya Wah, sok. rek curhat we, tapi ulah dibeja-beja deui aing nya Tara abi mah. lain naon aib ulah dibeja-beja deui ece lain naon di dieu teh loba mantan ece Aduh. Saha wae mantan ece? loba urut kabogoh ece di dieu teh aing Saha eta? hayang apa mantan ece Saha? heh Saha wae? apa Bapak Usep Saipudin Ya apal atuh. eta teh mantan ece ayi teh teh Oh gitu ece. nya ya Ingan nu bager Bapak Usep Saipudin mah ka ece ungapoe merean kuota Nya we bager. nya bager matak ece lamun ngalangkung ka bumina Bapak Usep teh kalaresan aya ibuna nuju aya di luar lamun ece ngaliwat teh ibuna teh baeud ka ece teh ayi Cemburu atuh. cembokur meureun ka ece nya ayi nya nya alhamdulillah heuda baheula mah pan cege-cege goreng nasi Goreng nasibna kumaha ieu teh? jadi ece teh mah dongeng we ayi nya ieu nya Sikat. jadi ece teh keur dikandung ku Pun Biang Yuswa Tilu Sasi dina wawatengan Pun Biang sebenarnya mah ece teh geus dikantunkeun ku pun bapa ayi Duduh teuing eta. Khawatir atuh. ku pun bapa terus dikantunkeun ece teh ayi jadi gubrak ka alam dunya teh teu apa dipamenteun jadi nu jadi bapa jadi anak yatim Yatim. nincak umur 3 tahun Pun Biang ngantunkeun Di mana cenah eta? Pun Biang teh ngantunkeun teh di sawah ayi Da keur naon atuh? nuju ngaramet Bu, kabentar gelap keur hujan nongkoh meureun mah nya. hujan nyari rincik meureun ari batur mamaruli aya Pun Biang mah kitu we noyod bari totongengan ari gelap meureun asa ditangtang Dah naon ceuk? aya jelema totongengan wae no eta mah buludag tah ieu Naonana? cungcurunganana
curungan pun biang teu karenghe tutung kabentar gelap ketang da curungan mah teu kabentar gelap karenghe kayunya tutung tanu seuri tutung teh ieu mani ngoreh nya ece teh dikantunkeun ku pun biang disa 3 sasi teh dirorok ku uwa ece teh ieu Wa urang ditu urang non teh urang Sadawangi boga uwa ece teh Ohang ngaranna teh. Oh eta teh Nya Ariwa Ohang. Sibuk anjeunna mah ieu pan anu komo ayeuna mah janten ustad. Janten Al Mukarrom Bapak Ustad Ohang teh ayeuna mah. Jadi sibuk Bapak Ustad Ohang teh ayeuna mah. Ayeuna janten ustad da baheula mah bangsa hayam teh ieu. Ada hayam mah ditotorokeun ka ece. Ece teh ti dieu teh kabur we ayi. ka mana Maksud mereka kota ka itu tuh. rek ngadonasi Rek ngadu nasib ka kota ece teh leumpang ti ieu teh ti sada non. Ti Jatinunggal teh dieu teh leumpang. Baheula mah can aya bendungan ayi. Nyarek ka Sumedang ti Wadok teh mengko ka kanan aya ayeuna mapan ka kiri ka itu. Baheula mah ka kanan kayaknya ngelewatan ieu Dharma Raja. Lempang we ece kitu tah baheula mah paroek atuh ieu nya palebah tarik kolot di dinya tah kumaha ece teh ke lempang eta mah gajleng teh lalaki tiluan terus kumaha oco dipegat terus lompat ka tukang aya deui nu hiji belah dieu kagigir gawir kabeh ditu aya keneh lalaki nu itu eta mah ece kenyang terus dibawa ke kebun awi terus kumaha Gusti aing keur umur 8 tahun geus aya nu merkosa nah nasiban teh eta diantai ece ku tiluan ayi diantai beres merkosa mere duit 1.500 ditarima we jadi tarima we da butuh dan nu hiji mah saweek duit teh ayi makenyang-kenyang jeung ece heeh nincak umur 18 teh 15 tahun geus diperkosa deui aku saha dewa harita mah ku supir angkot Allah diantai aing ku genepan beres merkosa mere duit 200.000 alhamdulillah rada gede harita mah ieu nah maka jeung alhamdulillah sagala eta teh mun mineng teh ece diperkosa hampir unggal poe atuh ece mah diperkosa da eta we hasil diperkosa teh kabeuli kontrakan opat lain hasil diperkosa geus pagadagana meureun maka jeung kabeuli mio segala rupa matak mio eta mah dilani ku ece naon si geboy aduh unggal poe atuh udah diperkosa dalam menteri perkosa sapoe teh jangar kana sirah teh jablahi mah eueuh nu merkosa teh ece teh big break kitu tah neangan pager gaganyang gitu tah awas eme wae da meureun ece teh ayi dipikir-pikir mah ayeuna jauh ti ulama hirup di jalanan nya ece jauh ti santri tebih ti santri teh apa kana bag-bagan agama jeung dari agama mata ece jadi brutal gitu teh ayi ayeuna ece alhamdulillah geus insaf kitu hijrah ayi ai alhamdulillah ngalamun inget baheula puringkak ke bulu punuk teh ayi nya pasti yen eta teh geuning dosa gede ayi ayeuna mah kakara apa kana hukumna ayi nya atuh ce lenyap deui ece teh baheula matak ece teh hayang tobatan nasuha ina teh ayi ai ece matak lamun geus salat teh lamun inget ka dinya teh ayi kumaha baseuh we sajadah teh kuci mata ece cihujan goblok sih teh nya cimata jeung nanya deui atuh sia nya we jawab atuh hayang teh biasa ece keur sedih jadi teu sedih sia mah tuluykeun sedihna kamari ge alhamdulillah ece menumpeng syukuran ayi wah syukuran tatangga dionang pacamat dionang Allah hebat palurah dionang syukuran ece kamari syukuran naon eta tamat ikro hiji alah sabaraha lila eta 3 tahun teh ayi ih teu naon ayi sanajan geus kolot teh diajar mah pan cek urang kulon teh mah better late than never naon lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali nya itu alhamdulillah matak ece teh ayeuna mah da
geus insap ece teh ayi Sae. nya tage aya nu nawaran ke ece aya mah moal cita ece tos desain aya mah Aduh desain. heup langganan baheula ece nya meureun nomor HP aya keneh meureun nya meureun disangkana ece teh tugas keneh nya da WA diantosan cenah di lemur awi cek ece teh anu mah teh tugas teh anu mah nya dengan tos kupun aki Ayo. tapi ketang ece mah teu nanaon aji teu nanaon Naon teh? nu buraong buntangul bedegongna saeceueun we cios ece jadi tumana ngan mudah-mudahan digentos mudah-mudahan istri-istri di dieu wanoja-wanoja di dieu urang kacamatan Jatinunggal khususna umumna Kabupaten Sumedang istri-istrina cing janten istri-istri anu solehah Amin. margi naon neng teh bakal nurunkeun turunan upami neng pale kagungan turunan anu soleh neng heula nu kedah solehah margi naon saur sepuh kapungkur orok saacan gubrag ka alam dunya 100 tahun deui kudu geus dididik sing horeng ngadidik urang pribadi sabab cek urang wetan mah wong tua damel wiwitan wong enom derma lakoni saha-saha jelema anu nyeun kagorengan anak incu urang nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan naudzubillah summa naudzubillah Amit amin. nya nu matak sakali deui istri-istri di dieu cing janten istri anu soleh Sehat. soleha margi istri solehah teh dibahas dina Al-Qur'an di nas dina hadis tong boro dina Al-Qur'an sareng dina Al-Hadis seueur para pujangga urang para pencipta lagu anu ngadamel lagu bertemakan tentang istri anu solehah contona aya lagu anu melegenda karya Bapak Haji Roma Irama Raja Dangdut ngadamel lagu anu luar biasa lagu istri solehah dangukeun ye dina HP ece ye HP ece mah iPhone Aduh aya laguna. 15 Pro Max Buset. dangukeun ye urang setel ku ece dina HP ece nya ye karya Bapak Haji Roma Irama coverna dangukeun urang setel dangukeun Mangga. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Mareman teh. aya HP layar jebrod jeung kieu ye tuh setiap perhiasan adalah keindahan naon perhiasan dunia teh langit bulan bentang matahari leuweung laut sungai jeung sajabana eta teh perhiasan endah katingalina ngan eta teh kabeh bakal eleh kusaha ku hiji istri anu solehah nu matak ibu ece emak neng cing gede hate sabab naon perempuan adalah makhluk terindah di muka bumi ieu upami neng jadi istri anu solehah Dah, laras. dangukeun nyerepna ieu Tuluikeun teh. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Nah biasa we mareman teh tuh. da HP ece mah lamun teu kitu teu parem karena kamari ge nyewa Jagger genep Yang naon? ngagalai HP Paingan kan. tuh dangukeun istri solehah mah ece bakal jadi teman kanggo carogena rek senang rek susah rek boga duit rek teu boga duit tetep
istri anu solehah mah bakal bakti ngabdi anu jadi salaki teka pangaruhan ku ahli adunya sabab naon istri solehah boga keyakinan yen pangeran di dunia adalah seorang suami nu matak neng ibu ece emak beakeun wedak teh keur salaki beakeun lipen teh keur salaki beakeun sedawa teh keur salaki geulisna ece geulisna neng geulisna ibu hanya untuk seorang suami lain tidak ieu mah kumaha ari kaonangan geulis ari kaonangan dangdan ai ka arisan dangdan bebeakan ari ka pasar dangdan bebeakan ai hareupeun salaki buladig hareupeun salaki teh kutang pegat dina pipi korong garing Gareuleuk hareupeun salaki teh ya dangukeun ibu lain cecerian istri solehah mah salaki balik di mana balik temeni di antosan rek balik ulin rek balik digawe di antosan dangdan bebeakan dangdan ngaca deui bisa teu kapake sebrot awak teh ku parfum bisi bau lalai sebrot bari gelisah bukan karena cemburu tapi gelisah rindu yang menggebu-gebu terhadap seorang suami salaki keketrok Assalamualaikum buru-buru jawab ulah ngadaguan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh panutan bray panto dibuka tetep socana bari jeung geugeut baledog ku imut anu ngagelenyu ibu salaki balik capek dikitukeun leungit tak capek ya atuh canak pandanganna bari cium kan bae bau oli saeutik mah bawa tungtun salaki ka jero geus di jero tanya bapak lamun nyebut bapak engkang lamun nyebut engkang papap lamun nyebut papap bade tuang heula bade eueut heula bade ibak heula atanapi bade neng heula bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh tawaran salaki teh ibu bisi salaki eraan da loba salaki anu taramenta daerah loba teteh salaki anu taramenta tawaran cing hideng kurang mun bisa mah hareupeun salaki teh bujur teh centangkeun kitu tah tengengkeun bujur teh ece tengengkeun mun bisa mah susu teh buraholkeun dedet-dedet kana sungutna kalakaseuri keun bae ibu da ngeusah asal ulah di lapang poli gitu anana asal ulah di dana elep tuh ieu mah kumaha tuh da salaki balik ti meuna balik teh meuni teh boro-boro diragoan boro-boro dangdan diuk dina kursi sukuna nu hiji kana meja hiji deui nu hiji deui kana lomari jalingka awewe teh ngadongkak ke kieu tah laleur muih di dieu tah nah make jeung aya laleur ha jeung aya laleur heupan bau basreng awewe teh udud peledog kada ibu lain teu meunang teu pantes meunang mah meunang teu pantes sungkul awewe teh dina sirap pinuh ku ramat lancah dina tongong ngajepat samurai imah pabalata baju urut baligo di tukangna teh colok nomor 2 kumaheun loba geus bilatungan digigireun ucing budug salaki keketrok Assalamualaikum baud nyungcung Assalamualaikum baud Assalamualaikum waalaikumsalam uluh eta gitu kasalaki teh ngalewehan sora buka mama buka we ku sia eta da sia ge gablek kokod bray panto dibuka lain di baledog ku imut mangadon dicarekan ti mana wae sia kosim
wayah kieu babalik kakara balik bawa hanyir geus nguseup teh jati gede sia teh goblok mantong sekosim molor dina rakit simut ku koja hakan lukut ku sia hakan lukut busa ku babatong sia. Hah? Tuh matak pantes ibu, matak pantes neng, matak pantes ece, loba lalaki anu pinah ke lain hati gara-gara awewe jika kitu di imah. Lalaki teh atau goblok digitukan teh. Iya deui lalakina. Lamun hayang ngabogaan pamajikan anu geulis tur seungit bere duit sing gede bere duit lain mulian wae upan pagawean lain ngadepo wae teu boga duit aing mah hah boga duit teu boga duit goblok ah ai keur meuli jeujeur aya sia mah ai keur meuli lipen eueuh ngempil tah abdi mah yakin ya di dieu seueur ibu-ibu anu salakina tukang nguseup leher laras tong dibeja-beja ka salaki bu ieu mah rahasia duaan upami ibu salaki nak tukang nguseup kudu nyeri hate sabab naon darajat ibu disahanapeun ku kumul sanapeun ku kumul kumaha ieu teh tingali tukang nguseup teu isuk jedur nepi ka soloe jeder ningali ku kumul di deuleu we tuluy napa pamajikan mah 2 menit bosen. Tak ibu ulah dibeja-beja ieu mah rahasianya upami ibu boga salaki tukang nguseup supaya betah di imah teu aya deui cara wayahna ibu hirup kudu jiga kukumul kumaha tingali warna kukumul lamun teu hejo beureum bener ibu meuli pilok ka pasar warna beureum balur ku beureum eta awak teh balur ku beureum bos ka kamar cai pinuhan bak teh ibu teh burus kana cai gigi aneh tah ampul-ampulan datang salaki teh ibu bari melak cangkeng salaki ari sia nanaonan marukana meureun jiga kitu meureun nyai jiga kukumul syariatna padahal iceusna kedah jiga kukumul deung deleueunana kudu jiga kukumul goyanganana kudu jiga kukumul sagala rupana pikaresepeun pikadeudeun kudu jiga kukumul kumaha supaya pikaresepeun salaki teu aya deui ibu ece emak kudu jadi istri anu solehah atuh salakina ge kitu kedah soleh dari pamajikan mah kumaha salaki oh atoh ieu nama ibu-ibu tuh beukah hirungna nama tuh bener bapak ari pamajikan mah kumaha salaki hapunten salakina soleh insyaallah pamajikan anda bakal solehah nya kitu meureun repok teh mun ayi ayi beulih ka wengian eueuh teh nya nya bade gegeroh deui eueuh teh teh seueur seseuhaneun calana jero geus 3 minggu can diseuseuh ayeuna teh keur dikenyangan we ku ucing ayo aya da bau jama meureun ayo ah Sisi sabadana kapirara isiha wangi solale lale sakali mapa payungana nakakula solale lale wa
Jantan ulah dia balat tamtama hangkot buta. Kumpul. Kebenang di Supadulan, kebenang di Bebenyok. Solali-lali, wah, Yang akan siapa pangabaktos Gusti muka tapi kalian kami hanu sih. Oh siap kumaha tuh ngomong di ganjang-ganjang teuing. Hehehe. Supados tere. Tere naon? Tere gajian. Calokan batur-batur. Boros bes. Beres bos dan boros bes. Hehe tibalik punten. Hey my brother everybody. Naon? Come here. Naon come here teh? Let's go. Teu ngalalarti. Kadieu. Ai, Kadieu ada eta. Naon? Kadieu anjing. Aduh teh. Sia teh meuni teu ngarti-ngarti kaing. Iker nuang tahu. belut cisit sabadara, kapirarai siang wengi. Pirarai siang Ya anjing. Sugan teh moal nuturkeun. Wah anjing mau balik datang si mah ye. Mau balik anjing datang si mah ye. Aduh. Tadi nama aing teh hayang tenang hirup di dunia teh. Datang si ieu mah kolesterol naik deui. Aku naon atuh? Kunaon panyaho tiba heula ge budeg anjing. Poteng cageuk. Ah, nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Ceulina di beton. Budeg anjing teh. Oh, api-api ngalamun. Padahal dina ceulina teh guru teh. Dina ceulina teh brrrr. Aduh, ceulina error anjing. Alah. Teh ka aing nanya. Saha nu maot anjing? Bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung balongna. Kiraja tempo. Yang akan semua pangabaktos Gusti diterima. Kulan tuh cek aing oge. Cek aing oge budeng. Aduh, tong dijawab Gusti kacape-cape. Mending meser obeng we. Keur naon obeng rojok ceulina tuman. Aduh, budeg. Yang akan semah Gusti, ai diterima sia teh. Naonana iya. Aduh, naonana anjing. Alah, naon kadengen aja. Alah, kita merong kaing minta tulung kerja merong. Aning henteu. Acan goblok gelak tuh. Keranya merong. Kerayo, ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu. Keranya tuh, tinggal itu. Iya, dikit-dikit. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Keranya tuh, tinggal itu. Tuh. Ya. We merong. Cek aing ge merong. Cek lalajona YouTube. Aing teh apa tur ojek. Ampun. Pel. Songot sia bau bangke. Songot sia bau bangke. Alhamdulillah. Sungut bau bangke alhamdulillah. Alhamdulillah ayeuna abdi teh nuju bisnis. Lain bisnis anjing. Sungut sia bau bangke. Sumohon abdi teh ngawarung ayeuna teh. Alhamdulillah. Lain ngawarung sungut sia bau bangke. Oh, dagang seblak. Saha nu nanyakeun seblak anjing? Teu nanyakeun seblak. Seueur parianana. Seueur aya seblak ceker, aya seblak tulang, aya oge ayeuna anu paling anyar di abdi teh seblak rasa stroberi. Teu nanyakeun seblak. Sungut sia bau bangke. Aya nu lada, aya nu henteu. Eta mah kumaha resep.
tenanyakan anjing ye aya cirina nulada mah karetna 2 tenanyakan karet anjing cukup sia bau bangke insyaallah mangga ke dikintunkeun ku abdinya insyaallah bulan naon oh bade mesen deui Gusti oge alhamdulillah mangga bade level siberiji level 2 mangga level 2 teh cengekna teh 18 naonana oh pasti bawang bodas mangange bawang bodas dirinya teh cikur aya sareng koneng gede perlukan oli sagede insyaallah leueur sadayana naonana bulan mah oh dinten Rebo mah tutup margi dinten Rebo mah abdi disebatan Rebo Wekasan syaur pun guru dinten Rebo mah abdi teu kengeng icalan naonana Rebo teu kedah ieu teh tak upami Jumaah mah setengah poe setengah hari Jumaahan mah da urang ngaharga bulan Syamon setengah hari naonana kitu hiji-hiji lieur ya nu nanya anjing Deuk anjing cenah bulan teu ngomong Jol bulan ya tuh. tah kudu dengekeun ku sia tah Bener. hakan sia dulu itu aya amulan ngaliwat Bulan naon. jigana ya amulan teh mawa pasien mentret bau tai ka dieu hitut aing anjing Medut kita mah duh. podol aing bukan niraya lumunur wewetin nilayang rana wewetin nilayang rana kagungan nu maka wening halang lain nu urang kagungan nu maka wenang tapi anu maka wenang mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak mun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan kemerdekaan ku karya anu pinuji Papangkos bos peso Ciburulung kuring tinu mahagung Bapak Kades pawenang muji syukur kahyang widis wireh di dunya Cikopo dicukupan si diri Bapak Guru Eman kusari rasa nutungan kulalana Gusti Bapak Haji Sutisna
duging detya hingkang jajar pinara rap dugang ya rap duging detya hingkang jajar pinara satengah king maraga berjuang ulah ikhtiran dilari ridho pangeran sedanten ulah dia balatan tamah hangkut buta parantos sempak merbayak sadipainen ikipati kunirahangan dika hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagaya dulur-dulur tapi nada maji sima brinyangakeun sima pangabak tos kahonyok panjenengan Gusti Patih mugi katampik kalian kabingakan nya Gustinya pambakti abdi mugi katampik ku salira yakin abdi mah salira teh baik hati ka urang sadaya ujas tuti sampean diterima hatta kuningan abdi mah yakin semah abdi ditampi hatur nuhun dak 1000 kalaukasan dina waktu ayeuna Gusti atuh ieu teh salajengna aya pikir saeunaun pura salira kersa nimalan ayeuna di Gusti goblok sia sugon trek gongkeuna Gusti digonggongkeun teuing capek nya tukang gong nege polontong keur Bapak Siksa teh mah polontong deh bade naon ieu Gusti kieu pangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja aya pikir saeunaun wireh urang sadayana urang jengkar ka nagara Amarta ka Amarta ya bade naon wireh raja urang teh nyaeta bade ngiring Saemara ya naon marebutkeun jelema tugas dewa wow tugas suci ieu mah bener naon jelemana saha ngaranna Cepot hei ngaran teh meuni ponok Cepot atau copet? Cepot. Iya, itu ngaran teh, ngaran jelema lain satu lain. Itu ngaran teh, jika barang-barang elektronik sih. Jika merek sepeda, merek sepeda mah pedera goblok Cepot jauh-jauh. Iya, saya iraha Gusti ayeuna. Oh, saya mangga-mangga di mana? Di Amarta. Saya mangga siapkeun pasukan. Saya mangga. Mangga Gusti, hayo kurang pada lumapah. Mangga ngeran. Ngeingapan alet kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara Batam Merah ngejug-jug negara Amartapura. Ayo batur. Bye.
segala ulah reka Ada waktu itu. matak nyiksakan rakan diri Genah. Dara mangmang sadayana Aya pangesto ulah. nuhun ari dara mangmang Depi salirada mah. ceker Bade angkat ke mana yuk? ka negara Amarta Depi maksana ulah. rek maling jelema Wah. Nah, make jeung maling jelema. rek dijieun wadah jeung di sawarga Maniloka Oh gitu. sebab bakal aya bencana ratusan kali lipat nu bakal datang. Go. Leres wilujeng atuh sing kenge Amin amin. hasil. Di alun-alun Kecamatan Jatinunggal itu nya Semuhun ulah. Kabupaten Sumedang ku apukahna Abdesi Asosiasi Pemerintahan Desa Semuhun. Kecamatan Jatinunggal anu diketuaan ku pangersana Bapak Usep Saipudin Leres. Dinararaga mieling Hari Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 Semuhun. sa Kecamatan Jatinunggal. Leres. Alhamdulillah dirgahayu Indonesia. Dirgahayu. Mudah-mudahan orang terlepas dari berbagai belenggu-belenggu penjajahan. Amin. Boh penjajahan lahir, boh penjajahan batin. Leres. Atau tepang sarang Bapak Camat Jatinunggal, Aya. Bapak Dr. Anes Wawan Setiawan MSI, Aya. Bapak Camat Tanjung Kerta mantan Tamat Jatinunggal, Aya. Pangarsa Bapak Agus Beni Triyadi SSOS MSI, Ibu Ika Rosita Ketua TPKK Kecamatan Jatinunggal, Bapak Kapolsek Jatinunggal aya, Rawu. Bapak Dana Sutisna, Leres. Bapak Dan Rame Jatinunggal aya, Aya. Bapak Letda Infanteri Slamet, Aya. Atuh Bapak Yayan Adrian, Ketua PHBN Kecamatan Jatinunggal, Leres. Bapak Dede Tahya, Kepala Desa Pawenang, Sumping. Bapak Emeng Jainuddin, Aya. Kepala Desa Sirnasari, Leres. Bapak Andar Sutandar, Kepala Desa Tarikolot aya, Aya ulah. Bapak Ucu Jainal Mutakin, Aya. Kepala Desa Banjarsari, Leres. Bapak Wawan Papat Hidayat, Kepala Desa Krisik, Aya. Ari Bapak Sobar aya, Aya. Kepala Desa Cipeuneuy. Aya ulah. Engke tanggal 14 Oktober didinya tadi Desa Cipeuneuy di Bapak Sobar. Leres. Heeh. Deket Mang Ohang didinya tah. Ngusep heula aing ka Jati Gede. Di pemancingan Jaling. Pak Ujang Bu Heni. Heeh. Atau Kepala Desa Sukamanah Bapak Tocin aya, Kepala Desa Cimanintin Bapak Wahyu Firmansyah, Bapak Kasih Trantip Bapak Haji Entas Sutrisno, Bapak Kasih PM Eluh ti saya ti Bapak Wawan Bapak Camat jajak kaluhan kasira nuhun Bapak Camat. Alhamdulillah katampi Bapak Camat. Ibu Nok atuh dikasih PM. Aya. Bapak Ence Dayat dikasih Yanlik. Aya. Bapak Ibu Heni Rohaini kasih Pemdes. Aya. Bapak Endang Suhendar kasih Pemum. Aya. Bapak Teddy Hermawan tika Subak Program dan Keuangan. Bapak Dadan Nurodin. Aya.
benang nya dalang ieu mah bangsat panjang leungeun sadadan pasek cam dia teh nuhun Pak Papaku namanya mah Bayayan Andrian nuhun Dokter Puguh Yuswandono Kepala Puskesmas Ibu Indah Kepala UPTD Dalduk Kecamatan Pak MP Pak Sutrisno jajak kolohan kasiro nuhun balalager urang dieu teu sangka Semohon itu ngalet. Pak Kasih nuhun Pak Kasih jazakallahu khairan kasiron Bapak Erwin ti Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan Bapak Dede Alimin Kepala KUA ngadeukeutan ieu meter kawin Bapak Ruhayat Pengawas UPTD Jatinunggal Sri Daryani Sami atuh Bapak Haji Imun Sesepuh Jatinunggal Bapak Engkas Kaswati Juru Ibu meureun mah Ibu Engkas Juru KW Jatinunggal Bapak Haji Asep Daseng Ketua Paguyuban Jatinunggal Muhammad Juyaman Ketua Paguyuban Calung Kabupaten Sumedang atuh Bapak Ujang kali Ibu Heni di Rumah Makan Bakakak TRM Jaling Jalan Lingkar Timur Jatigede ning mun ngusip ka dinya heula ke jeung Bapak Haji Enco Kartiwa di Puspa Entertainment Bapak Dede Beton Bos Kusen Cimungkar Mang Ujang Berit aduh Kalipah Onal Pintu Bapak Asep Depisela di transportasi Sukamantri Baraya Mancing Jaling Saparakanca aya Bapak Guru Taslim di Karawang Bapak Haji Asep Sudrajat kali Ibu Wajah Ehni Cirebon Sumedang Bapak Sertu Endang Sonjaya aya alhamdulillah Pak Haji Imun alhamdulillah nuhun Pak Haji Bapak Haji Sutisna ti Panemangan Cirebon Bapak Dokter Asep Klinik Sahabat Sehat Atatang Cikadut Bapak Ence Sutiradi Bapak Hedi Susanto Ibu Neng Ador Mang Endi Tendaran Camanyar alhamdulillah Mararanco atuh ti Cikidang Kang Asgun aya Palili Kasih Abah Aset Mang Makau Mang Jet Mang Bolang Mang PJ Bapak Dian aya di Pakidulan Majalengka Bargawa Garokrek Purwakarta aya Cirebon Timur Kang Ndoy Cikarang Dede Sopian Saparakanca atuh ti Kang Suma Warung Ersik Dani Dekok Alek Jigjag Pak Aang Ujen Epul Guru Ikin atuh pangersana Bapak Al Mukarom Mang Ohang oge ka dieu nongton kakunturan madu kaurugan menyan putih aya Mang Ohang ka dieu Pak Haji Cacuk atuh di Garut di Kadungora bos bako terbesar manco saurna Kang ST atuh Mantri Iman aya Kang KS ieu mah dulur wungkul Bapak Guru Eman Bantar Bapak Guru Eman teuy dina YouTube tu nonton ana pos 8.500 anu nonton Bagja ulah gawe bareng sareng Cahaya Pro ieu teh nya alhamdulillah bagja urang ngadua kanca mudah-mudahan atuh nuhun ka mamah Mang Ohang mamahna Mang Ohang nuhun kitu Mang Ohang wartoskeun nya tadi masihan ieu goreng jair di Jatigede resep di Jatigede teh ngusip teh aing malah
di Bagong wae. Si Amsor ka dia gitu. Kurang ngadoa mudah-mudahan ti awit pangersana Bapak Usep Saipudin Cing Panjang Yuswa. Ti awit Bapak Usep atau Abdesi Sadayana atau Bapak Camat warga-warga di dieu di Kecamatan Jatinunggal anu nonton nu ditongton nu icalan sadayana kum jadi wiji-wiji sadayana sing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo buri teuing Wilujeng pula. ai Mang Asep Gundala aya Mang Cecep Gundala. si Abah Gundala nuhun. Sok mangakanya gerata kulan awas. Dicengkelak aji Eta salah waktu tutupan. Anu layer bisa. Gusti Nu Agung Walato. Awas to. Awas to. Tahan to. Tak ngajel to ngajel. Oh, aku nah. Biar to. Kang ST Cikopo. Leret. Bisi dulur. Bisi kawan. Bisi kaboko. Kaboko temen. Bebebna kurang begitu. balaga Balaga kumaha? ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar Aku saya mah. balaga Ya, batur mah hayang cager der ngageringan maneh ya eta. mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang balaga hayang katangar ku Bapak Usep Ya Rupina. balaga Nah, tapi hade goreng gejeng dulur sia amping balaga guyur itu. ayo sia kurang ajar ah. Leles duur aji Sing uyung sabilulungan Munggu
bobogoh kaluhungan budi agaman jalmi utami datang teh jol ngageulis we mah ye. bo aya nu nyisi Ade rambut. budi Ade. pinasti selamat diri Hello everybody. Halo Nona. Ngenakeun nami abdi Saha teh? Ayu Ting Ting Aduh. Ayo ting ting dari mana? di Cirangem. Aduh, tapi eta Nya. Di Cikanang di Cirangem baheula aing sekulin ka dinya. ya enak bekas Heeh. mah ya nama. Di Cisampi. Tadas gampang. Hayang jaiplongan ah. Wilujeng aya. Sok.